Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Si Komod. Ieu dongeng para mitra karangan Koswara Nincak bagian ka-7. Dongeng parantos dugi kanalika harita Akinolenda nggambarkeun lamun si Komod hayang laksana kaneng ona kudu aya syaratna diantawisna kudu bisa newak monyet rawing kitu para wargi sadaya. Kumaha terasna ieu dongeng mangga urang sami-sami hanca dongeng judulna Si Komod lah dawina ge dongeng atuh. Ai dongeng teh di hade-hade sangkan sae di alus-alus sangkan payus direka-reka malar siga. Para mitra sadaya harita para mitra Si Komod kumaha maneh dul daek deui nganter uing ka leuweung pasir bangar pikeun neangan monyet rawing. Mama kitu daek sagala Kang Mod, pokona mah si Dul mah sanggup pikeun maturan Kang Mod nepi ka hasil. Tong keung tong salempang ieu dibaturan ku uing Kang Mod. Syukur atuh eta tandana sobat satia euy. Pokona mah sobat sejati. Aki nah kudu hirup-hirup dibawa ka dieu monyet rawing teh atawa paehna. Nu geus jadi bangke dari anak Si Komod nanya ka Akinolenda. Beunang hirupna syukur bawa ka dieu. Atuh mun paeh gitu naon-naon bawa bangkena ka dieu. Lantaran ajan hirup ge engke na bakal dipaehan Mod. Duh, sada berat pancen teh kudu dilaksanakeun teh ieu. Tapi teu naon lah jembatan dilaksana kawin ka nyi omah mah. Heueuh, kajeun leuleweungan lah. Pokona mah Si Komod moal mundur sasiku moal ngejat satunyang beas. Tangtu bakal terus neangan tug nepi ka kapanggihna. Ngan eta ki, nah iraha kira-kirana uing jeung si Dul kudu init ka leuweung pasir remu ngemanggar teh. Pikeunangan monyet rawing celina. Leuwih gancang leuwih alus eta mah tergantung kali kumaha hidup. Ngan ceuk hitungan aki nu pangalusna kudu poe wadalan maneh Mod. Iya tuh isukan ari kitu mah nya ki. Keun lah isukan ge teu naon-naon ngaragancang puguh hasil atawa henteuna. Ngan eta we diitung sagalanya. Kira-kira lamun kuing dirempak upama uing ini dipalain isukan, lain poe wadalan bakal aya mamalana ka uing ki. Pokoe aya mah atuh Mod. Naon kitu ki mamalana akibatna teh? Si Komod ngarasa hayang nyaho. Harita teh para wargi sadaya. Aki mah pokona mah brek nerangkeun. Pokona mah lamun maneh ngarempak eta larangan, matak cenang dina irung sagede terong kitu. Cek Akinolenda yakin ngaheureuyan Si Komod. Boro di Bandungan. Ari sugan teh matak bisul dina bujur sagede dua leuit. Si Aki sok aya wae atuh. Lain ge cenang sagede terong atuh. Cek Si Komod kala saruana. Atawa bareus sira sagede imahnya. Si Dul miluh heureuy. Sok kamanya wae hareureuy teh bet kawasan ugelo we geuningan. Cek Akinolenda ngagebes. Mun keneh jadi nu gelo ieu mah maki ngarah teu kudu mayar ka ngayar PBB. Naon PBB teh Kang Mod? Si Dul tumanya. Tuh dasar bodoh maneh mah. Pira aku teh nyaho PBB acan Dul. Teu nyaho we matak nanyakeun. Ari kitu naon singketan tina naon teh? Si Dul talete kawas nu bener-bener can nyahoeun. Mun teh salah PBB teh singketan tina Persatuan Babu-Babu Bandung kitu. Si Komod nerangkeun sakapanggihna. Kang Mod. Lain Si Komod baramidra si Aki. Nya bisa wae tuh nyeki kitu ge bener lah. Kang Mod mah kamana wae barina ge PBB mah singketan tina pajak bumi dan bangunan. Nah tuh nyaho-nyaho make nanyakeun ka uing. Ngetes meureunnya ti ditu nama deuh. Uing mah moal meunang katipu dul euy. Haiki ayeuna uing rek balik heula ka imahnya. Isukan meureun uing rek init ngan ka dieu heula yeuh ka hiji rek nyampeur si Dul kaduana rek menta menyan heula ka Aki. Ngarah tartib ngarah hasil maksud. Ya eta teh mah kitu Si Komod jeung nangtung. Nya jiga tuh rek balik heula mah kade ulah beurang teuing euy isukan teh euy. Tuh tinggalkeun heula nya. Uing rek laporan heula kana jadi indung papak bawa ku nama. Kade isukan maneh ulah ka mamana euy. Siap sadia pokona mah mangkat jeung uing. Nya lah pokona mah tara jalir janji da uing mah. Tara cidra tina subaya, talalan calinci luncat mulang, tala ingkar tina tali gadang. Lah pokona mah kitu nya Kang nya isukan isuk-isukenna. Ku uing di dagoanya. Lah
rengse pamitan sakali deui si Komod harita balik ka imahna ningalkeun Akinoledna jeung Sidul Hamid. Kacaturkeun poe isukna si Komod isuk keneh geus nyamper ka Sidul Hamid ka lemur Cikuya. Kabeneranna teh memang Sidul geus sasayagian atuh teu lila di imah Akinoledna teh sanggeus menta dijampe ngarah salamet mah bari jeung dibahanan menyan. Beral si Komod jeung Sidul Arimit rek ngajugjug ka leuweung Pasir Manggar. Teu kacaritakeun di jalana gancangna catur. Maranehna geus aya di wewengkon leuweung Pasir Manggar. Kaayaan memang geus pohara beurangna ngan bubuhan aya di jero leuweung. Kaayaan teh poek meredong tatangkalan meuni jarangkung luhur. Kaayaan teh tempat keuman di pasir matak pika keueungeun. Bari laleumpang si Komod jeung Sidul ngawarangkong ti ditu mangarahna teu tiiseun teuing. Kadenge harita Sidul tumanya ka si Komod. Itu leuweung Pasir Manggar teh Komod. Euy. Tuh gara-gara uing kaedanan euy kunyiona. Uing jadi moal sangsara ka maneh dul. Lah urang apruk-aprukan ka jero leuweung euy. Ninggalkeun lemur nu matak pika betaheun. Urang ayeuna keur nyangan monyet durawing ceulina euy. Kade mun hula ambak urang aral euy dul. Pedah ku dewek di bawah sangsara, di bawah sakaba-kaba pokona mah. Teu ambak teu aral uing mah Komod. Malah leuwih ato, leuwih bunga mun akang bakal kawin ka ning onah teh. Atona kumaha gitu? Si Komod eureun heula leumpangna. Manehna neuteub ka Sidul. Atuh we uing mah lantaran uing bakal kawin ka Nyi Oni. Mana aya apa-apaan beres, bener teu? Cek Sidul teu disangka-sangka ti anggana. Uluh. Hutan kitu ka hayang maneh teh dul. Si horeng anu dianjing cai nya. Oh. Nah, geuning sieun heran Kang Mod. Atuh meunang kitu mun uing aboga kahayang cara Kang Momod. Nah uing teh dosa kitu mun mika cinta ka sasama jalma bari jeung kanu geulis nu dipicintana ku uing. Sidul kerung manehna tumanya dari anaker. Dina mah kitu meunang. Lantaran eta teh tanda jelema normal euy dul. Di antarana jelema nu normal teh nyaeta bogoh kalawan jenis kitu. Mun lalaki ka awewe, mun awewe lalaki tah kitu nu matak pangna dewek hayang gura-giru kawin ka ning onah teh. Tandana dewek jelema normal, hanyakal euy. Aya jurang ulung kawin, jurang pohara jerona. Pokona cenah antara harapan dan kenyataan masih ada jurang tak gitu. Muga-muga we atuh Pak Haji jeung Bu Haji. Naon teh lila-lila mah jadi nyaah ka urang. Jadi resepeun ka urang nepi ka aranjeunna satuju. Doa pikeun ngabogaan minantu ka urang, Kamod. Ngan beureun kitu jadi dibaliknya Kamod. Coba kumaha? Uing jadi lanceuk Kang Omod, ya tukang Omod jadi adi uing. Aing bae. Sidul seuri bari ngomong kawas anu manggih ka lucu. Ayo euy aduh. Tapi teu naon kita. Teu naon ari kitu ditakdirkeun mah teu naon. Nah eta lain ridho jadi lanceuk dewek euy. Mah kitu ridho sagala malah atoh we nu aya. Keur jarong jon narobro bari diukna tangkal kai. Teu nyahoan dihareupeun manehna aya saabrulan monyet meni loba naker nyampeurkeun. Si Komo jeung Sidul reg ngalobrona areuleuh. Nu aya mah panonna maranehna malencerong kana abrulan monyet. Nu aya 15 na nyalampeurkeun bari disarada patingkal calekro teu daekeun jempe. Nempo kaayaan seperti harita, si Komo jeung Sidul nepikeun kating birijidi ngarasa reuwas pacampur jeung sieun. Malah Sidul nepi ka murungkut bari jeung awakna ngaleleper. Sidul ngomong haharebosan bari panon mencerong kana aleutan monyet nu beuki deukeut. Aduh. Kamod, hari geus kieu kumaha ye pilampeun urang Kamod? Aduh, poe nu panggedena tuh Kang. Leumpangna pahareupna. Mandahongna teh sigana mah. Soak ingeun. Memang nya leumpang panghareupna teh di antarana eta monyet-monyet. Memang monyet panggedena disebut mandahna. Nya euy rajana monyet alias mandahongna. Sigana mah manahna meuli gedena keur euy. Galak monyet teh Kang. Komo ye dituturkeun ku baturna mending abring. Lompat yuk Kamod. Sidul ngajak lompat. Dasar bodoh euy jeung balagung mani madu. Lompat mah diudag atuh cilaka engkena urangna. Ulah urang direweg. Ulah lompat cicing we nah. Tembak si Komod bari panon mah terus mureleng. Molotot kana abrulan monyet nu beuki lila beuki deukeut. Geus narik cicing we di dieu kitu.
Mun urang cicing we teh kana tang tuh urang bakal direweg. Urang duaan tang tuh bakal pada nyakaran. Amit-amit uing mah. Ngadadak biasa Pak beungeut Sidul. Manusia mah gudangna akal atuh dul. Jadi lamun eta abrulan monyet ka dieu ka urang terus saupamana ngahurup ka urang, nya urang lawan euy. Eueuh ti dituna manusia eleh ku monyet. Manusia kudu leuwih unggul batan sato. Awas euy, geus aya hareupeun urang. Si komod taki-taki ngajaga sagala kemungkinan. Sidul najan bari jeung ngadeg-deg tapi ngawani-wani maneh. Nangtung kencaeun si komod nempokeun abrulan 15 monyet nu geus tepi ka hareupeunana. Si komod ngaharewos deui ka Sidul. Keluarkeun bedogna euy, bisi ngarajang. Lah urang keluarkeun. Siap sadia pokona mah. Pokona paribasa cerincing page kancing, seringsot page ikat kitu nya Kangnya. Oh, sok beres lah. Sidul ngaluarkeun bedog panjang nyelap dina cangkengna. Nya kitu deui si komod geus ngalagar bedogna. Manehna iatna taki-taki ngajaga bisi eta monyet-monyet narajang. Bari jeung disarada eueuh jempena pating aruku, pating karoek abrulan monyet geus cunuk ka hareupeun si komod jeung Sidul. Raga areureun panon marerong ka si komod jeung ka Sidul. Siga nu keur nyidik-nyidik ka eta dua urang jalma. Sidul ngomong lalauna, "Naon?" Teh si komod ngaharewos. Bari panon masih keneh mencerong ka hareup. Monyet manahongna mencerong ka uing ngamot ih. Mun segede anak me. Di daun kieu mah ulah nyebut me. Bisi hujan angin udah gelap. Nyebut me aku nyebut naon atuh? Nyebut eyang euy. Geus lah udah tanya. Nah kitu we disebutna teh. Pangna kudu nyebut eyang teh peda. Janggotan beureunya me teh. Janggot aya kumis eueuh jadi eyang we disebutna. Ya pokona siap we lah. Kumaha ieu we da geus kitu disebutkeunana. Ayeuna mah anu penting siap sadia. Rupa-rupa jurus silat kudu diapalkeun. Jurus simut ngejat, jurus jong jolong nagong, kade ulah poho. Bogo ngajol deui. Kade ta. Dina gerakanna kuda adean ge kade. Tayeu deui gerakan sejen. Eta bango luncat ya. Serog monyet numpang gedena teh harita maju salengkah. Bari anehna. Eta monyet manahong ujug-ujug seurinya kakak. Bari leuwih anehna lantaran monyet teh gede. Gedena teh siga jalma make bisa ngomong sagala. Bernaon marani ieu dieu manusia. Si komod jeung Sidul meh-mehan maranehna ngapecir lumpat. Bakat tingku ngarasa sieun anu pohara. Harita teh para mitra, manehna kakara ayeuna saumur hirup make nyaksian aya monyet bisa ngomong. Ngaso heula ngaso. Para mitra sadaya, harita pawardi. Manehna kakara ayeuna saumur hirup make nyaksian aya monyet bisa ngomong sagala. Ih, bisa ngomong kamot gini. Sidul ngaharewos bari nyekelan kana leungeun si komod. Euy. Bisa ngomong kos dina dongeng we euy. Surang lagi hanaruan euy. Nya kitu dina dongeng kan. Kumaha tuh urang ayeuna? Wah, ulah kabur tenang we lah. Urang sing hareupan, urang parancahan, urang kidung lah. Bere kidung kumaha beehna we pokona mah. Cing dewek rek maca kidung ye panjinggar bangsa siluman. Sugan eta tapakna euy. Nah, Kang bisa kitu-kitu. Nah, urang cobaan we sabalang bentor nu penting mah. Cing sok atuh supan nu penting mah eta naon teh? Monyet-monyet ararindit. Ya urang cobaannya. 1 2 3 percobaan. Ieu atuh si Akang jeung 1 2 percobaan segala juga di panggung wae. Oh, segala-gala gitu nyoba heula atuh. Sing salah ke. Sok atuh mulai atuh Kang gadinya. Lah penting naon teh aturan. Makanya kita monyet geus nampe ka urang. Lah sok. Dengekeun kumaha euy. Pokona mah dul lah. Ieu Akang rek ngaluarkeun ilmu panemu sampai pamake. Pokona wawesen dikeluarkeun. Segala ilmu nu kungsi katarima ku Akang rek diketurukeun kabeh. Nya sok tong ngomong-ngomong wae atuh bari nage. Tong ngecebrak wae ieu penting gitu. Oh siap lah. Ahung-ahung kasang rumuhun pangnyingkahkeun pangnyingkirkeun. Pangnyingkahkeun urek deleka pangnyingkirkeun urek jail. Setan lumpat jurig nyingkir. Setan lumpat jurig nyingkir onom-onom pada mantog. Siluman pada kalabur. Ulah ganggu, ulah bari ngahalangan. Lantaran kula rek maju. Ya kula rajana gagah, nya kula rajana sakti. Gagah aing henteu sia.
Nyakula Rajana Gagah, nyakula Rajana Sakti, Sakti aing henteu sia. Puh. Ini monyong we si Komod niup ka monyet nu gede menangtung hareupeunana. Tapi eta monyet gede anggur lelengakan sesirian kawas jeung sirikeun ka si Komod jeung Sidul. Keur ngaraon maneh ha? Make jeung kegeriaman sagala ngajampenya jinglarnya. Moal mental ka aing mah tuh. Moal teurak ka aing mah deuleu. Sora meni handaruan meni geuman ngadatangkeun rasa keung jeung sieun nu taya babandinganana. Malahan bakat tingku ngarasa sieun jeung keung. Sidul make jeung berat-berit brut bujurna disada segala rupa para wargi sadaya. Harita teh malah mah atuh puguh we siga kenal pot butut. Teu cukup ku kitu. Ka ameu meuni meleber angin-anginan. Matak ongkek untung keur si Komod mah paya teu jeung tuman. Tuman najan ngambeu leuwih ti kitu. Jeung manehna sok sanajan sarua keung tapi neger-neger maneh dina hate manehna babacaan malah mah nyebut Akinoledat, nyamat Akinoledat harita teh sagala rupa sarta muntang tulung ka bangsa karuhun jeung karumuhun. Ngajar ngarah dijaga diriksa dijauhkeun tina cocoba jeung dodoja. Monyet anu gede teh ngomong deui bari panon merong teu ngiceup-ngiceup jeung siga hurung ngakebur lain bobohongan. Maraneh rek aya maksud naon make nyaba ka negara kaula ha? Negara? Jadi itu negara maneh? Rek ka negara maneh nyonyet? Cek si Komod bari leungeun masih keneh nyakal bedog. Jadi itu negara nya we. Heuh sia. Ieu negara deuleu. Ulah ngabohong enyet lantaran cek sahari ge imah leuweung lain negara. Sok mana wae atuh ngomong teh monya leuweung disebut negara. Lahuta teuing mah ieu mah disebutna ge leuweung pasir mangar atuh leuweung nu hieum, leuweung ganggong si magonggong kitu. Wah, bontong ngahina sia kai ha. Si monyet gede teh nyentak. Si Komod teh eleh gos gancang manehna nema tarik. Lain ngahina uing mah ye ngan kanyataan apanan kieu. Ka loge cager heula ari leuweung disebut negara. Paling-paling negara simeut nu kieu mah. Alah, monyet, maneh sakola di mana euy eta make bisa ngomong segala. Manusia. Kami lain sa monyet-monyetna deuleu. Tapi kami rajana monyet. Raja di negara nu katelah Manggarlaya. Kitu. Kabeh monyet nu aya di hareupeun maraneh eta siluman monyet nu asalna manusia cara maraneh duaan. Lantaran baheula munyung ka siluman monyet sabab hayang beunghar tungtungna kabeh jadi siluman monyet deuleu. Kitu euy kaayaan di nugan sabenerna. Teu percaya uing. Nah, make teu percaya sagala ha. Mun nya ge monyet-monyet nu sakitu riabna asalna jelema meureun bisa ngomong. Rai monyet-monyet raid kaula gerang ngaromong andika. Cara aranika jadi keneh jelema hirup di alam manusia. Cek eta monyet gede teh ka monyet nu loba. Nah atuh ai raing teh 14 monyet laleutik harita raing ngaromong. Bari di antara nama kae nu tulung-tulungan sagala. Kang, abdi teh jelema Kang. Aduh kaduhung munyung teh Kang. Kang tulungan abdi hayang jadi jelema deui. Lamun pae ge kuring mah hayang pae sampurna teh jadi siluman tulung Kang abdi tulung. Sajeroning ngaromong raing eta monyet anu pating kadeprek. Hareupeun si Komod jeung Sidul bari sawareh pating aracung leungeunna dikaluhurkeun. Si Komod jeung Sidul pating diri jidig bet ngadak-ngadak maruringkak bulu pundung. Sidul nyekelang beuki ti pepereket bari ngaharewos. Sieun Kang Mod lah. Sieun urang dijieun monyet ke dijadikeun monyet deui. Moal sugan lah. Da urang mah urusan jeung maranehna bari nage tenang aduh. Ulah geumpeur tenangkeun pikiran ye. Keur pating gerandangan antara si Komod jeung Sidul dadak sakala janggelek eta monyet panggedena nu bisa ngomong teh harita para mitra bisa ngajadikeun hiji tangtungan jalma. Bari katarang ora keneh jeung kasep ngan make makuta siga raja dina sandiwara. Si Komod jeung Sidul murungkut bari hatena mah ngarasa pohara herana nyaksian kaayaan seperti harita. Lain wae monyet bisa ngomong tapi herana teh oge bet bisa jadi jelema.
ngaso heula ngaso. Para mitra sadaya, si Komo jeung Sidul murungkut bari hatena mangarasa pohara herana. Nyaksian kaayaan seperti harita. Lain bae monyet bisa ngomong tapi oge herana teh bet bisa jadi jelema sagala. Ngomong eta jalma nu asalna monyet teh gimana hong. Harita ngomong sakumaha ilaharna jalma. Oh abis si marane hayang nyaho. Ieu nagara sabarna nagara kula, lain leuweung tu geura tempokeun. Eta jalma ngagerakeun leungeun katuhu lalaunan. Aneh bin ajaib beles leuweung leungit janggelek nyawe. Jadi kaya nagara wangunan meni ala lagreng. Jalan-jalan butbat. Harita jalan katingali meni laleucir. Jeung jalma-jalma pating ala bring. Ngan anehna jalma-jalma nu katempo ku si Komo jeung Sidul kabeh dina bujurna aya buntutan. Si Komo jeung Sidul teu loba omong tibang ti pating arolohok bae ngarasa heranaker ku kajadian jeung kaayaan mangsa harita. Ieu nagara katelahna Nagri Manggarlaya. Sedengkeun kaula nu katelah Prabu Manggarwanara. Wes cukup sakitu keur ngabuktikeun yen ieu nagara. Lain leuweung biasa ayeuna kula rek dicipta sina jadi cara tadi deui. Cara basa maraneh datang ka dari. Eta jalma nu tadi monyet ngebutkeun di leungeun. Dadak sakala kaayaan robah deui. Nagara salin wujud robah jadi leuweung ganggong simagonggong. Hal eta lumangsung dibarengan ku kaayaan angin ngaguruh. Handaruan bumi alam asa ingeung. Kawas aya lini bae. Awas aya lini datang dadak-dadakan. Tekung silila kaayaan jadi tenang deui. Angin anu ngagedebug leungit atuh kaayaan alam jadi tenang. Si Komo jeung Sidul silih reret bari pating harewos. Heran nya Dul. Jadi leuweung deui Dul. Nya bener-bener heran uing mah tak kelok ya. Matak aneh. Ih, soak teuing. Kenapa kita lah nang kaayaan kieu. Ulah pating harewos kitu sia manusia. Ayeuna bejakeun ka kula. Saha ngaran Andika duana? Cek eta siluman monyet nu ngaku ngaran Manggarwanara. Si Komod maju ka hareup salengkah bari gancang ngajawab. Manggar kalapa, Manggarwanara. Dengekeun ku anjeunnya ngaran uing teh katelah mah Den Komod. Bupi ieu Cepdul Hamid atawa katelah Sidul anak kampung. Cukup teu keterangan di uing euy. Urang mana? Di mana lembur batu Banjar Karang Pabidangan? Hari naon teh lembur batu Banjar Karang Pabidangan mah padusunan katelah lembur Cipancur. Didinya loba pancuran nu caina cur-cor ngagolontor jadi disebutkan Cipancur begitu. Komod. Naon pamaksudan Andika jeung Sidul anak kampung teh anu pangna ayeuna lunta ka dieu. Gancang caritakeun terus terang. Montong di dinding clear di Sinang Siloka belak-belakan caritakeun ka kula. Mun aya pamaksudan Andika teu matak ngarugeun ka kula ku kalau moal dinaon-naon. Tapi lamun pamaksudan Andika jeung Sidul anak kampung matak ngarugikeun ka bangsa kaula, mangka Andika duaan ku kaula bakal diasupkeun ka jero panjara di nagara kaula. Hiji panjara paragi nawan manusia nu hayang ngajajah ka bangsa kaula. Tur tadi di jero eta panjara geus dieusi ku bangsa racun jeung babauan, matak mabok jeung matak teu eling, matak katur lengan pokona. Pokona keur kaula moal susah dina ngahukuman ka maraneh. Maraneh boga maksud goreng, boga itikat goreng. Atawa bisi maraneh hayang beunghar ngadadak, teu naon-naon ku kaula dicumponan. Teu naon-naon ku kaula dicumponan. Pokona kaula loba harta bana. Ku kaula bakal dibere harta bana nu sakitu lobana. Ngan engke mun geus 10 tahun. Tah, wayahna kudu balik ka dieu. Engke maneh duaan bakal dicipta jadi monyet. Cingpok geura ngomong sing jelas. Naon maksud maraneh? Pangna ninggalkeun lemur nepi ka datang ka wewengkon Manggarlaya. Ratu siluman monyet nu katelah Prabu Manggarwanara talete nanyakeun pamaksudan si Komod jeung Sidul. Ngaso heula para mitra sadaya ngaso. Para mitra kaum dang. Harita si Komod barang ngadenge katerangan eta siluman monyet teh tuluy manehna nyarita.
Sangeunahna keur ilaing atuh nyarita teh. Bong bangsa Sidul mandengekeun kunyane euy. Dewek mah jeung Sidul boga maksud tangtu, lain lantung kamu laku, lain liar tanpa saja, lain datang ka irid ku ciki. Uing teh keur neangan hiji monyet anu rawing ceulina sabelah, munggus manggihan ku uing rek dibawa ka lembur. Kitu maksud uing teh euy. Si Komod ngabejakeun permaksudan terus terang. Saha nu barentah ka maneh? Kudu ka dieu neangan monyet rawing ceulina. Kino lednat nu matu di lembur si Kuya. Naon teh kino lednat? Hahaha. Kula apa? Dengekeun ku maneh mod. Dewek moal naon-naon ka maneh. Moal nyilakakeun naon-naon lantaran tetela kitu maksud maneh. Keur neangan monyet nu katelah si rawing, sanya dewek keur neangan tah ka si rawing. Lantaran manehna siluan monyet jahat, geus nyieun ngarugikeun ka kaula. Hanya ka di teteangan ku kaula can kapanggih keneh. Rak tariangan ku aranjeun, susudanan ari ku aranjeun bisa kapanggih. Laks dadak sakala wujud jalma nu tadina monyet mandahong, ngadak-ngadak leungit tanpa lebih ilang tanpa karana, dibarengan ku angin anu ngagelebkeun. Lila mah kaayaan di eta tempat jadi tenang deui. Nu aya lintang ti recetna, sora manuk nu pate malanjeng pada baturna, gunung tiisna dalinding matak seger nebak kana awak si Komod jeung Sidul. Nu harita dariuk dina luhur batu lempar bari semu nunahna. Si Komod jeung Sidul menghap bari karasa semu leuleus. Maranehna bet ngarasa ruas karirihnakeun. Teu sangka ti anggalna yen maranehna bakal nyaba ka alam siluman monyet. Maka diparengkeun tepung jeung raja siluman monyet sagala. Rarasaan bet asa dina dongeng. Geus nama ayeuna si Komod jeung Sidul sababaraha kali istighfar. Sanggeus lila henteu ngaromong jeung si Komod nangtung bari ngareret ka Sidul. Sidul urang ini teh. Urang ka puncak itu gunung tuh, susugana di luhur mah, di puncakna urang diparengkeun bisa manggihan monyet rawing. Yuk urang lempang deui yuk, urang ngulikeun na lalampahan. Sidul nangtung terus ngulihat terus babasa. Kadangnya awak menipating derak-derak. Siga nu bener-bener ngarasa cara rangke. Pok Sidul ngomong tumanya ka si Komod. Maka kutan urang rek nguruskeun lalampahan. Bener euy. Pokona kagok borontok kapalang caramang euy. Kagok asong lah kapalang edan nu penting mah. Bakal manggihan kabagjaan dah. Ieu urang tas manggih kaluas susuganan atuh sakedeung deui bakal manggih bagja. Ngatak ieu urang ngulikeun lempang. Urang tuluy ka tonggoh tuh tingalika. Tonggoh itu tuh, kapun celut itu tuh. Si Komod nunjuk ka beulah tonggoheun eta tempat. Komod mah capek lah. Malaman urang balik atuh ka lembur keur naon leuweungan ieu kuriak matak cilaka we teh. Ye, ai ilaing. Cig we maneh yang balik atuh duh, dewek mah satungtung can bisa manggihan monyet rawing mah. Moal ka balik nu penting mah. Lantaran dina balik ka lembur ge can tantu bisa kawin ka nyiona. Mun teu bisa mawa monyet rawing sakumaha parentah aki noledna. Aki maneh cata dulu teh. Jadi keur maneh kedua rek milu hayu yuk moal kitu naon. Ya balik atuh ka ditu. Kajaba maneh mun eueuh ka cinta ka nyioni. Si Komod kawas nu punung. Moal bae cenah para harita si malahan mah. Sanune Sidul nemalan manehna geus leos ilit. Harita nanya ka tonggoheun nuru puncak eta gunung. Kang Komod uing milu atuh uing moal balik. Uing bakal marangan Kang Komod. Daguan Kang ge, tenang atuh sok balikan akang mah nya kolot-kolot. Sidul tungtung namah lempang nuturkeun si Komod. Si Komod nyoyod lempang teu ngaliek-liek ka tukang. Sidul teu loba diomong. Manehna tuluy nuturkeun bari dina hatena mah manehna ge geus bisa nyangka yen si Komod pulung pedah manehna ngajak balik ka lembur. Keur jongjon si Komod lempang atuh Sidul ge ayeuna mah. Henteu jauh ti si Komod lempang ari gajeleng katuhun jalma. Kau jalan dina rungkun kiri nyuh aya nu ngagajeleng. Reg duanana lempang na ngarandeng sedeng nu ngagajeleng teh. Kadat kabelah kenceuin jalan. Plung kadenge sadanu ngakeplung. Meuni tarik siga sora nu ti beubeuh. Waktos na se paramitra. Carios nyambung judulna si Komod dina bagian ka 7 urang sekapkeun deui ka dieu bae heula. Insyaallah anjing urang tepang deui dina bagian ka-8 nya. Carios nyambung judulna si Komod karangan Koswara urang sekapkeun. Atuh mudah-mudahan urang salamina aya dina ginanjar kawilujengan. Salamina urang dipaparina kabagjaan kabingahan gitu para wargi.
Sano dipunut kurang salamina dipaparin ka bagjaan bagja dunya rawa akhirat. Mangga para mitra sadaya atuh sampun bae ka sadayana.